Dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan cadas pangeran. Saupama ti Sumedang rek ka Bandung nepi ka Tanjung Sari, tangtu ngaliwat tanjakan anu kacida panjangna, nyaeta tanjakan cadas pangeran. Numatak eta tanjakan disebut kitu rada panjang sajarahna, malah supaya tetela leuwih hade ku urang di kanyahokeun kumaha di lebah dinya kaayaanana ayeuna. Baheulana jeung baheula pisan. Dina waktu ieu carita ditulis. Kaayaan lebah dinya geus kacida bedana jeung baheula. Lantaran jalan heubeul mah tonggoheun jalan nu ayeuna geus teu dipake. Tina sabab nanjakna netek teuing. Ayeuna mah najan nanjak keneh oge beunang diliwatan mobil. Tur sisina make gili-gili beton. Tematak inggis tiguling kana jurang Cipeles nu sakitu gurawesna. Baheula mah dina jalan heubeul teu aya petana beunang diliwatan mobil. Kira-kira dina taun 1800 waktu teu acan aya mobil di Pulo Jawa, lolobana nu ngaliwat ka dinya teh lelempang wae. Mimiti tanjakan netek di lebah pamucatan. Nu ngarakit ieu buku rada mineng ngaliwatan ka pamucatan zaman harita. Biasana indit ti dayeuh Sumedang subuh-subuh. Ari nepi ka pamucatan kahar teh eureun, kudana sinengga reureuh, nu tumpakna sok tarurun. Sasarap heula, boh muka bebekalan, boh barang beuli di warung. Inditna deui ti dinya kahar teh sok didayung, nyaeta disorong ku dua jelema. Pangdayungna kenca katuhu dipake nahan kikiping supaya rada kateueul. Jadi matak rada hampang karasana ku kuda sajeroning ngadeger kahar bari luut leet kesang. Lamun engke geus meakeun tanjakan, kahar teh eureun deui, dayungna dilaanan. Nu ngadayung diburuhan, saketip saurangna. Masana maranehna sok ngadaragoan kahar nu ti Bandung rek ka Sumedang. Sabab mudun oge kudu didayung. Sangkan kikiping rada katahan di hareup. Jadi kuda teu asa disurungkeun ku kahar. Ari nepi ka pamucatan kakara dayung dilaan supaya kahar bisa ngagorolong deui. Tur kudana bisa lumpat sakarepna. Ku carita nu geus kasebut di luhur, urang geus bisa ngajawab
kanu nanya, naon sababna nu matak lembur di lebadinya di ngaranan pamucatan. Ari kareta pangagung komo kahar pos tara didayung ku jelema cara kaharnu teu sakumaha beratna. Eta mah di pamucatan kudana sok diganti ku munding. Nyaeta anu leuwih bedas tur leuwih bisa nanjak mudun. Tadi ditonggo ditungtung tanjakan teh sabot kahar urang eureun. Lamun urang ngareret ka sisi jalan dina cadas nu nang tawing, tangtu awas kana marmer nu ditaplokeun di dinya sarta ditulisan kieu, dibobokna dina taun 1811 jasa Pangeran Kusumadinata jeung Raden Demang Mangku Praja dipigawe ti 26 November nepi ka 12 Maret. Teu kudu dijujut deui. Eta marmer jadi katerangan naon sababna nu matak eta tanjakan ditelahkeun cadas pangeran. Nyaeta pangemut ka Kangjeng Pangeran Kusumadinata nu gede jasana. Ari panjangna carita sakumaha nu ditulis di handap ieu. Ti jaman baheula pisan antara Sumedang Bandung geus aya jalan, tapi jalan leutik bae henteu beunang disorang ku kahar. Rajen aya tutumpakan jaba ti kuda ngan ukur tandu atawa joli. Waktu Tuan Besar Dendels marentah muka jalan pos ti Anyer ka Banyuwangi, cadas pangeran kudu dibobok. Najan cadas sakitu teuasna oge kudu didungkar, kudu diratakeun sangkan beunang dilewatan ku kahar pos. Jaman harita taya lembur nu deket-deket kadinya, lantaran sapanjang jalan ngan cadas bae. Taya tanah pikeboneun, sumawona pisawaheun. Da teu aya caina, aya oge walungan Cipeles tea lain unggah-unggahkeuneun. Tina sakitu handapna sasat aya di suku Punting. Ari eta Tuan Besar kacida pisan kerasna tur barangasan. Malah nelah Jenderal Mas Galak asal tina Marsekalek, reh anjeunna kungsi menang pangkat Marsak di tanah Prasman. Para bupati nu wewengkonna kasorang ku jalan pos anu kasebut di luhur geus diparentah kudu ngeprik rahayatna migawe eta jalan bari diancam ku hukuman. Mun teu anggeus dina waktuna dironda ku Tuan Besar. Kangjeng Pangeran Kusumadinata geus nimbalan abdi-abdi nu jarauh bubuara ka lebah cadas pangeran. Satungtung migawe jalan ku anjeunna kauninga yen eta pagawean teh kabina-bina beratna. Wantuning cadas teuas. Ari parabot ngan ukur pacul jeung linggis. Turug-turug hese dahareun hese inumeun. Katambah ku loba maung. Henteu kurang nu maot ditekuk maung. Aya oge nu maot langlayeuskeun
atawa lantaran gering teu diubaran. Najan kitu Kangjeng Pangeran terasa majar kumaha. Da kumaula teh abdi-abdi nu dikerid kadinya teh di lemburna ninggalkeun anak pamajikan jeung ninggalkeun pakaya. Sawareh mah sawahna nepi ka gamblung henteu kagarap. Cindekna muka jalan teh mebet nis culit nyusahkeun ka sarerea. Kangjeng Pangeran ku anjeun saponggawa remen kapaksa kulem di leuweung. Waktu ngaronda jeung bari ngagumbirakeun abdi-abdina. Kocap dina hiji poe Kangjeng Pangeran diiring ku papatihna Raden Demang Mangku Praja Katut, priyayi nu sejen. Geus sayagi baris nampi Jenderal Mas Galak alias Jenderal Guntur nu ngersakeun ngaronda. Ti kajauhan keneh Tuan Besar geus kaciri marengutna. Rahing jalan tacan ngablungbung, tacan nyumponan ka hoyongna. Saenyana Kangjeng Pangeran geus kenging wartos yen geus rea para priyayi anu geus meunang sesendu ti Tuan Besar. Kitu deui tina nal kabengisan Tuan Besar disarebut Ranggawayang. Urat ngangkang dina tarang, pangaruh jelema bedang, ambekna sakulit bawang, sakecap kadua gobang. Eta kabeh Kangjeng Pangeran geus uningaeun, tapi anjeunna teu gimir. Barang amprok tuluy manggut tanda hormat aya di lebah nu aya marmer teh. Tuan Besar nyodorkeun panangan teungeun maparin tabe. Ari ku Kangjeng Pangeran ditampi ku panangan kiwa. Sabab panangan teungeun mah dianggo nyepeng landean keris nu geus digilirkeun ka payun. Harita teh jep sarerea jempe, lir gaang katincak bae. Carek wiwilanganana ngambekan oge teu kadenge. Para priyayi Sumedang hatena ratug lir tutunggulan. Mangrisikeun mangrewaskeun ku ketak Kangjeng Pangeran. Ieu geus teu samar. Yen sakurang-kurangna ge bakal aya gelap saleser. Nyaeta gentra Jenderal Mas Galak. Dan nembe meureun aya nu ngunghak. Tuan Besar teu teras maparin tabe. Teras bae merongka Kangjeng Pangeran. Tungtungna paprong-prong, semu hoyong silih jug-jugan jajaten. Kangjeng Pangeran katara dina raraina yen pinuh ku kayakinan niat ngabelaan bebeneran. Anjeunna rumaos geus nohonan kawajiban samistina tur keagungan raos wajib ngabelaan rahayatna. Tapi sajeroning kitu anjeunna hoyong mintonkeun kahormatan salira. Kabeneran Tuan Besar emut keneh di kajat nikaan salira. Anjeunna teu teras bendu lir keuna ku pilempeuhan Kangjeng Pangeran. Pok anjeunna mariksa. Rejen, naon maksud anjeun nu matak nampanan tabe ku panangan kiwa? Kangjeng Pangeran henteu galider. Jongjon bae mencrong kana pameun teu Tuan Besar. Pok anjeunna ngawalon. Kangjeng Tuan, jisim kuring sanes rek ngumpang kana timbalan
sanes henteu gaduh karep digawe satemena. Mung nyuhunkeun timbangan lantaran pada melan jisim kuring langkung abot batanu sanes. Nanging wireh teu aya untupan pikengingeun pangadilan ti Kangjeng Tuan. Sim kuring hayang mintonkeun yen langkung suka maot nandangan hukuman. Tibatan kenging dipaksa ngalampahkeun anu teu surup jeung hate. Jisim suka keneh disebat jelema baha, batan dituding maehan rakyat pribadi nu tanpa dosa. Tuan Besar beuki ririh dauhanana. Naon anu jadi kaberat teh? Cik carioskeun. Kaulah hayang ngadenge. Paralaku pangawulaan dicarioskeun. Sakumaha banggana nu ngaran cadas anu sakit tu teasna. Ari parabot ngan ukur pacul jeung linggis. Katambah lebah dinya teh taya jelema nu matuh. Jadi kapaksa ngadatangkeun nu digawe tinu jarauh. Cul anak pamajikanana jeung pakaiana. Kutuan Besar kamanah yen tetela kendorna eta pagawean teh lain tina kurang temen kapalana. Tapi lantaran banggana harita keneh anjeunna ngadauhan ajidanana supaya ngirimkeun sawatara serdadu golongan seni. Di bahanan perabot keur nugar cadas jeung keur ngancurkeun batu hirup nu kacida teasna. Kangjeng Pangeran kawidian metakeun jelema saperluna. Ulah nepi ka jadi kabalangsakan. Asal ngageureuh nepi ka anggeus. Sanggeus nibankeun paparentahan. Tuan Besar nyodorkeun deui pananganna maparin tabe. Ayeuna mah ku pangawulaan ditampanan ku panangan tengen. Rengkuh sakuma adat biasa ka pangagung saluhureun. Saparantos tatabean teras bae Tuan Besar jeung keur deui rek ngaronda ka Cirebon.